sing sieun maraneh ka Allah jeung hawas hati-hati dengan wanita, sebab wanita lah anu bakal ngajerubuskeun jelema-jelema dunia nu lain mah teu sabaraha tapi awewe. Sarua jeung kieu cakang jeung Nabi teh, urang teh hirup di alam dunia sementara dunia teh digambarkeun seperti kadaharan anu amis pikabitaeun, seperti taman anu hejo lemok pikabitaeun jeung pikaresepeun. Sahabat ge jelema nu kabongboy kabeh kadinya. Sadekeun urang teh diciptakeun sebagai khalifah di alam dunia, tapi Allah kandelekeun ka urang deuk ka mana ngaloyogna. Mane kabitan teh sikana dunia, lolobana kabita tapi sing hade Allah leulekeun, sing sieun ka Allah, sing hade nu paling bahaya adalah awewe. Ulin ka mana bae henteu disertai ku awewe, hampa. Sekaya apapun manusia fasilitas mendukung di imahna masing-masing, imahna kos istana bae, mobilna agreng dan lain sebagainya, boh pohara jasa endek hayang ngadahar naon bae aya henteu jeung awewe. Hampa. Dunia hampa tanpa wanita. Ayo sok dek bae bae ge nu mentak nyen sekretaris teh di perusahaan wanita supaya gairah teh timbul kembali. Awewe tomo di Indonesia mah teu awewe teh kapan enggeus itu dilegalkeun. Eueuh aturan-aturan agama di urang. Enggeus pokona mah bebas gerak di urang. Nah, ieu nu paling bahaya adalah wanita. Teu saeutik jelema keur ngejar pendidikan, sekolah, salengkah deui, kawin, selesai. Teu saeutik jelema pasantren, saeutik deui, kawin, mautul ilmi bifardaiha. Jelema keur sakola keur masantren mah teu kabita alhamdulillah, begitunya jadi PNS. Dikerumuni oleh wanita, masya Allah, saeutik wanita anu punyana dicabuli, saeutik camat-camat, PNS dan lain-lain sebagainya. Emangna kumaha? Sebab naon? Jenuhnya na mobil deui gawe deui, mobil deui gawe, dah cari angin. Eta teh seuneu neraka. Geura-geura teh saeutik kiai geus boga pondok pesantren, aju bobogohan jeung santrinya tolol teh coba. Ge, lain tolol normal. Ada aju dikawin mah deres, dia mah sakadar digauli doang. Masyaallah eta kiai. Ustad naudzubillah min dzalik wa min dzalik wa min dzalik wa min dzalik. Itu saeutik. Lamun kiai bae kos kitu tuh kumaha pagawe. Acak-acakan di pabrik banggeus lain carita ke. Awewe sing ada fattaqullah